Cek low satu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hey what's up guys, jumpa lagi bersama saya Mang Topret Prepet channel. Sanajan ngejerit maratan langit kociak maratan jagat 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan ora itak-takan tubung kebo di seletingan. Kumaha para wargiku tercinta amang ece bapak ibu sadayana sararehat ite sehatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bapak ibu aa ece sadayana cing sararehatnya panjang umur pasihan rizkina anu halal berkah berlimpah, mudah-mudahan oge cing aragang milikna salamet dunia wal akhirat, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasanya para wargiku tercinta, Mang Topret akan mereaction video laginya, video-video lucu unik dan menghibur kita semua. Ke para wargiku tercinta yang baru datang ke channel Mang Topretnya, mangga di subscribe dulu, di like, comment, and share-nya, tong hilap oge kayak komennya, oke? Ya entahlah para wargiku tercinta, tong lami-lami hayu orang langsung mulai ke video anu pertama. Let's go, gaskeun. Noni yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nginum naon ada si Abah? Nginum ya si Abah? Nginum deh gini ka maca bismillah heula. Duh, tepar euy si Abah tepar. Janji ya. Aduh, berat, iya mah berat teh. Ya nyariku si Abah, nyariku si Nini, tadinya nyariku Rangga. Ampun, si Abah sekolah masih kena nginum gini kan? Sa nu ngajakna sahasi nu ngajakna, ieu nu ngajak Abah atuh nginum teh siap. Nu ngora ieu nu budak ngora teh. Nginum baik gitu, udah ngajak si Abah cuma katepar gitu. Adam jada. Tobat tuh. Sekolah gitu tar obat gitu. Mah. Guys Non ieu. Salam. Kitu hungkul? Tunggu lah. Seruas banget nah. Kitu hungkul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teu bisa kitu nambahan deh kata-katana. Melong gitu banget nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Puji dan syukur semangga orang kalau pidato panjatkeun kadat Allah Subhanahu wa taala. Ngadon pidato. cek aing oge naon pidato. Bu bapak-bapak. Cerita pidato aku mah. Nah, tuh bisa aku di Jabar. Ini kalah jeblet gini kan. Kene iya. Nah, sila laki mah singkat, padat, tepeka. Aneh teu jelas. Jelas, mana teh jelas. Padahal mau jawab dah, nawan nu ketek rukol. Lamun balik digawe teh nya, dengekeun gerak dieu. Lamun balik digawe, assalamualaikum sayang, cintaku. Ini aku pulang bawa makanan. Teh semua dahareun. Tuh, Heuh pabeuriheun atuh teu moal dahareun. Sayang-sayang ka aku teh lain assalamualaikum we hungkul lempeng. dia dan deui. Ya atuh. Iya. Balikan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I love you, my honey, my darling. Mana dahareuna? Waduh. Waduh. Ya tuh balikan deui mah. Arena. Itu mau seblak aja. Bali heula dahareunana. Sok. Ayo santai, Pakai lagi itu dia. Yang gitu. Tidak bisa. Noni yuk. Dan dia tuh sudah anti slip. Tuh lihat ya, nggak licin sama sekali. Oh, jualan sendal modernan ya. Promosi cina mah ya sendalan telicin ya. Halus berarti kualitasnya. Ya, toh. Noh. Aduh. Nih tiba-tiba di Soledad gitu ada jama. Tadi kan ngomong cina tidak licin. Si Maria mau gini sih, hati kudu brak. Alhamdulillah ada budak. Ayer cekot padahal mah. Mana kalau di Soledad sudah jadi cekot. Waduh, tukang dagang teh haram jada. Next ah. Nun yuk. Ih, jelma maut ieu mah ho. Jenazah ieu mah di rumah sakit. Oh, eta bapak pasien, eta pasien nu keur diuk pasien. Aduh. Ini hudang deui ieu. Mau jama maot teh. Aduh. Ada jama pincang eta mah geuning ho. Aduh. Ruaseun. Ada jama pincang ada ruaseun. Kasih diudag-udag. Udah diudag-udag gitu. Aduh jama pincang disodorkeun jalma maot terus kudang deui. Aduh ruaseun manen. Pati udak-udak haram jada. Cuma kada ruas jama. Aduh jama pincang orang berobat manehna teh mudahan ho. Aduh disodorkeun jalma maot. Kalau diudak-udak gitu lain tambah waras atuh manehna meureuh maot. Haram jada jama teh. Next ah. Non ieu bubur kecil. Oh, bukber bulan puasa kamari teh nya. Karek lewat geuning ka abi. Apa, Mpok? Aduh. Astagfirullahaladzim. Bisa bae kitu si kumaha de eta bapak. Keur alus-alus eta kumpul-kumpul keur ngeunaheuna meureun buka puasa bareng keluarga bae nginumna kitu si kumaha tiba-tiba. Ruaseun pamajikanana kuat ka nyebut astagfirullah. Geus pangieun-ngieun meureun ku papanjikanana eta teh leuwih baekeun sia mah bapak aduh haram jada. Next ah. Non iya. Oh, nuju makan bersama. Cetati lagi makan bersama. Aduh. Geuning hirup deui eta babi. Geus jadi babi guling da geuning hirup deui ho. Oh, aya lilin. Lilin apa jadi hirup deui meureun yang duit deui eta teh. Geus dimasak padahal jadi babi guling siap santap dikalepak korejat deui babi teh. Emang babi. Alhamdulillah semua keluarga sudah akan menyantapnya gara-gara aya lilin hirup deui. Babi ngepet. Next ah. Iya. Tariut Jalal Angar Mali Grand. Keur lalieur si Ece cenah. Jalal Angharnya migren. Kunaon Ece? Kunaon? Kunaon itu lah.
Kunaon aku aing nanya mau nanya di. Kunaon maksudnya jangan harus dulu kumaha. Naon? Tos lami teu dicolok. Aduh, astagfirullah. Naon utusan Islam itu dicolok teh naon? Jangar wae, migrain wae, hayang dah, cuma dicolok. Naon anu dicolok? Naon ah? Aduh. Tira temangi dicolok-colok teh cuma. Dicolok-colok. Kamana salaki ece? Kamana? Bisa ada dicolok ku salaki. Namun aing nu nyolok. Alam jada, pasti tak nyolok. Kamana salaki ece? Oh, salakina minggar sigananya kawin deui. Pakai bonteng dah, pakai bonteng. Aing nu nyolok mah atuh. Bisa. Non ieu. Oh, keur arulin di rompok rerencanganna ieu teh nya. Keur arulin mah sama sugih sigana nya eta kursina alus kitu. Rek nyokot dahareun heueuh mun hakaneun. Ani isin-isin gitu lalaunan. Bisikannya kawan merenanya. Tuh kan, bener kan lalaunan. Gak gayem lagi lalaunan. Bisikannya kawan, bapana. Aduh. Mending dipurakeun tadi sih. Apa tadi sudah laut? Yang orang ngisiga balik baru kalau dipurakeun alam jada. Siapa diomongan budak teh kalau kanyengir. Aduh. Wah di sapuan meureunan eta kudu ageho bisi jamanna kaburu datang. Alam jada budak teh. Aduh. Non ieu. Saya pilih yang terangnya murang kali abdi ieu tanya nu kadua. Aduh. Murang kali si Ece euy geulisnya. Tanya nu kadua. Nu kadua ieu cenah nu kadua. Tah ieu nu kahiji, Oh nu kahiji itu nu kerudung pink kahiji. Aduh imut kitu euy. nya. Ieu nu katilu. Oh ieu nu katilu cenah kumaha deh sih tadi nu kadua ieu nu katilu. Ieu nu kadua, tah nu kahiji mah nu pameget, anu kaopat, name 5 tahun. Aduh nu kaopat mah 5 tahun. Nu mana ieu euy nu mana? Nu katilu teh nu kahiji itu. Geulis kabeh nya. Kan asa teh leuwih geulis indungna geus lanjut indungna milih indungna wae nya. Halus duh indungna masih kan herangnya indungna. Tada montok-montok saeutik. Simpuk eta nya si indungna wae lah. Alam jada promosi tak kumaha di sieu. Next. Aduh. Ini sambal traki itu eta. Masa bisa meletak gitu udah kumaha ngaluruskan buuk teh ya. Tiba-tiba meletak aturuas sedua enak. Aduh sang geus rusak geus tong dipake urupkeun meuli deui. Merak ngabahaya keur untung teu benang irungna eta mun irungna mah somplak ngebeltak kana irungna teh Malam minggu bener ketemuan ada mengaluruskan rambut heula manehna kalah palpak peledrak eta ngalurus itu. Aduh aya di lieur geus lah mikiran sia dah haram jadah bodoh lah bodoh. Non ieu Gehu. Isu keneh baraya abi mah tos jajan gehu. Oh isu keneh si emak geus jajan gehu. Citati. Da hoyong sarapan carita nama. Sarapan abi teh tos saya meser gehu lah isu keneh teh. Meser gehu pokona mah tadi mah. Enak gehu. Cik hayang apalnya gehuna gehu teh bawaan tahu lain heuh. Cik hayang apal emak gehuna kos kumaha? Buatan
Haji Mimin tuh di Lebak. Haji Mimin, buatan Haji Mimin cenah. Jamur Mimin teh. Awewe mah Hajamin haji. Hayang apal gehuna, hayang nampo. Review gitunya review. Jerona teh aya toge pakai cikur manikot seungit. Aduh. Pakai toge make cipra. Cik atuh ari review teh bari jeung gehuna ditembongkeun tempokeun. Gehuna hayang apal, emak. Sok baraya bilih bade mesen gehu tah ka Haji Mimin di Lebak. Mohon ke pesen mohon ke Haji Mimin. Ayeuna mah hayang apal heula ye gehuna mana, gehuna emak, gehuna mana. Tah ka Haji Mimin di Lebak enak gehuna. Hayang apal gehuna emak. Oh ya Allah. Guna-guna teuing meni. Sari paling dikawal. Aduh. Baraya di tempat Kumaha emak lah udah baraya kumaha emak lah. Kabodoh. Hayang apal gehuna mun ka review teh bari jeung gehuna ditembokot kitunya. Cuma selama nextnya. Non ieu keur madang. Berarti kuat kagede kitu gedean ho. Sanguna sakupul kieu anjing. Dan bari nyeleuna sia, bari nyeleuna naon? Nyelupin ipin sigana ho. Nih husu nempona kieu. Aduh. Asup kabeh eta sangu sakupul kieu sagede kieu teh ho. Lomba makan. Aduh. Iya, seneng Jeng. Oh, dipehkeun deui teu asup. Dipehkeun deui. Oh, dipehkeun saparo. Kan mulai nama asup. Aduh, kuat kieu. Buat kegede kitu eta sungutna ho. Siga sungut munding segede. Sangu sagede kieu sapeureup-peurup kieu eueuh. Kuat asup kabeh. Teu kahari mah siga sungut munding nya. Sungut munding kan gede nya, terus saling ngabadog teh mah kieu sungut bob. Aram jadah budak. Jahat parah ieu budak ieu mah. Indungna meureun beas di ieu mah teh terebak. Aram jadah dia. Oke para wargi tercinta mungkin sakitunya video reaction pada kali ini ya, mudah-mudahan para wargi terhiburnya hampura bisi aya omongan Bang Toprak anu ngabentarkan utara ngabenturkan toor nyaredatkan di koro ngabugel kana hulu angen anu kana pedel susu nyunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Hatur nuhun ka para wargina antos nonton, antos subscribe, like, comment and share nya. Hatur nuhun pisan nya euci amang ibu bapak sadayana, mudah-mudahan anjeun sadaya sehat panjang umurnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Antos para wargi sakitu bae nya, kurang lebihna mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hilap bahagia, oke? Lancar-lancar semuanya.